izin ke parawan ieu tang ngecek mesin cai doang. Mana ceng? Mana Bella? Pan ngajawabna gitu amat. Setra aing, sungut-sungut aing. Aing ge nyaho, deka mana sih ya? Ulah tanya bae sia Meng lah, parusing aing. Ya, ceng orang-orang pusing segala. Ini kos aing ya, uka pusing. Lah, teu percaya ngomeng, saya buka pusing, pan sampe jelema kurang saleter. Sia nyebut ka aing kurang saleter, sia 3 letter. Ya ada sia Meng 3 letter lo bateuing atuh. Sia sorangan bae Meng, bebene sia ka mana? Pan piceng nyahoan aing boga bebene. Nyoti sa sia ceng? Nyaut di mana orang sakampung geus nyahoan bebene sia. Lu bener sih ceng. Ya bener lah Meng, manya teh aing ngabohong. Lu bener sih ceng, aing bege teu nyaho. Emang ngaranna saha? Ayo Ceng nyaho Meng. Tuh hayang lah. Eta Samsudin bebene sia teh. Ja ada sih ceng, bejakeun ku ka Samsudin. Jada dong Mang Sures, leumbak teh nyele-nyele. Sia nu teu neuleuh mah. Orang-orang buta. Buta-buta di dinya tah kacamata tukang las dipake. Ya, teu boganya pakai ngaledek segala. Wah, ngaluyah kacamata kos itu mah. Di ka mana sih buburan jasa teh lempang? Bisnis aing ceng. Di ka Imah Pak Jimmy. Nu bener Mang bisnis, menang tuh orang ilu. Ai, boleh bae aing mah. Asik. Channel komeng tuh. Waduh, mun dibere nyaho ku aing, komeng nu untung ya. Ceng. Neuleun tuh. Teu nyaho Mang, komeng mah es meureun. Duh, Meng, komeng. Beak atuh eta rezeki di hesan baik itu mah. Terus iraha Mang. Ayo na. Atuh Mang. Ayo beruntung saya lu jeung aing mah. Bejakeun saya ceng ku aing ka Samsudin, Arnold diledek. Yo, iya ceng imana yo. Assalamualaikum. Partner bisnis. Masa lo bawa pak kieu? Bos ngeler meureun di mah. Assalamualaikum. Yen. Yen Meng. Samsudin datang ya. Telat meureun Mang, panu bae. Aya penangis janjian. Assalamualaikum. Yen. Geus Mang geus 3 kali meureun. Masa sih ceng? Amun emang ngajawab meureun Mang. Waduh, cilaka ya mah ceng. Barina tuh, didinya nu boga bisnis datang teh tepat waktu. Bogo aing tas ulin di Mahrangda, jadi kaburangan aing. Eta tah garis serangda, karasa tah akibatna. Terus kumaha ceng? Ieu kudu ka mana urang? Atuh teh nya urang Mamang nuturkeun Mamang. Waduh. Kumaha nya? Lah urang teh percaya ye mun di imah bos. Pan sakitu ceng ka bos aing. Atuh tadi gawe cenah mun tembus ka beuli kalau udah salah opat, masa di imah bos jualan opak. Wah, nu bener sih ceng. Ha bener tuh jelek ka tukang opak kabeh. Wah, nipu aing yaki-yaki. Ai heuh ceng. Iluknya pindah imah teu bebeja ka aing. Waduh. Lah, dia doang bisnis nongkrong mah teu jadi, balik aing lah. Ai, tungguan aing tuh ceng, tungguan. Ceng, tungguan aing ceng. Kapok aing teh kaki-aki laga doang. Din, tega sia ka babaturan. Poe ayeuna mah. Aduh. Jimmy sagala ieu. Piceng ninggalkeun aing. Waduh, kudu ka komengen nyara ketongkrongannya na yeuh. Aduh. Geunang sia di dieu. Rengarang lagu, ti mana bae sih kara kajeleuan? Nanya aing ti mana sia kepo. Ya, ngajak bercanda. Urang ge nyaho, ti dinya tas di mana? Sotoy sia Meng. Emang urang teu nyaho. Bisnis kan? Pan komeng geus nyahoan. Tuh, ngomong sorangan. Panyahoan kan? Lah bohong, dikulub ku aing kos tutut. Meng, tapi gagal. Lebok, gares ta bisnis. Lah ilah Meng, sia sakitu ngadatna si ka aing. Jelas ngadat lah. Geus mah aing tadi diledek ku Piceng. Hah? Ledek Piceng? Bener sia. Bener lah. Aing disangka bebene sia. Sakampung geus nyahoan kabeh. Kumaha teh henek aing. Ih, Meng, sakampung. Konyol amat teh Piceng. Mangkana Mang. Kumaha teh henek. Enggak, sudah dipikiran. Tadi kayaknya jeung aing. Nu bener, tas di mana? Di Imah Pak Jimmy. Tuh. Bisnis mah teu ngajak-ngajak. Malah Piceng nu diajak. Aing buburuan Meng. Lain bu ngajak sia. Di jalan aing papanggih jeung Piceng. Terus malah ngajakan nyana. Aing nanyakeun ka Piceng, cenah sia keur hees. Enggeus nyana kau nu diajak. Alah modus. Mang dasar bu ngajakan aing. Ih, Meng, pan tadi aing cerita. Bisnis nama aing ge gagal. Aing nu hendak ditinggalkeun ku Piceng. Pan bisa ditinggalkeun gitu, kumaha caritana? Teu nyaho Meng, tiba-tiba eueuh urang ngubar-ngubar bugahna teu kakepung. Berarti poe ayeuna nyana geus ngaledek urang duaan Mang. Oh, kajen Meng. Kayak kita budak kena apesna. Amin. Meng, cedek ilu mah jeung aing. Ka mana Mang? Biasa Meng, kayak maki amil. Ya ilah, emang eta urusan can beres-beres Mang. Encan Meng, kayak geus beres pakai dibere nyaho. Lah girilan kayak maki amil ngajak aing. Bunga aing dek balik lah, lapar. Sabodo tuh lah.